Hoi, dia nih Mas ya. Alah, ieu na aing kudu kumaha misatna ieu Gusti. Gerak aya cai nginum teh yang nginum ya haus. Aya ya nginum mah. Cih, ning si kaslah eta ngalasuluh di dieu. Wah, aing mah kalah hanjakareun ilu ka dia teh kalah dijadikan obat nyamuk. Bukan dan tukang macul teh. Cina itu kan kebuah mana neng? Aduh, iya aing mah. Boga tangkal hiji-hijina. Kamari hujan angin ka urug. Aing mah jual gitu ieu teh. Sugana atuh meunang jeung meuli asinan-asinan mah jeung meuli udud, meuli kopi aduh. Aing mah eueuh duit pisan bari. Oh iya bari keur jengkolan, udah keur memujungna pisan. Rek ngolotkeun jengkol kalah urug. Nu kamari meureun mah hujan angin teh heuh. Pan heueuh ieu teh kamari nih, angin gede ieu teh cenah mah. Angin puyuh, yo angin nama ngurug gendang kal jengkol ieu. Puyuh nama eueuh leupas. Puyuh. Tumeureun aya ndog-ndog wae mah puyuh. Oh, tandogna ge. Tu ganti ulah ku ndog puyuh. Ku ndog meri meureun. Ieu teh geus jam sabaraha? Bu bapak aing geus ngadagawannya di kebun nek babad aing. Poeina teh bagian babad. Aduh, ieu. Wegah sebenarnya mah tapi kumaha ada kebun geus bala. Kebon mana tuh si babad? Oh, aing boga tebak-tebakan do. Kebon apa yang bikin cemas? Kebun yang bikin cemas. Kebun sampe lain. Ah, mana jadi kebon sampul sama. Kebon apa yang bikin? Nanti cek aing deh boda enggak kak. Cemas. Perawan kebobolan. Tah, eta mentek cemas mah do. Nah, aing began macul di landu bisi ieu cenah si babal. Geus teu ieu cong ini teh. Bisi kalah ka ngadadagu. Kenapa tuh? Masa? Iya, berdak tah nyampe. Mal nyarekan berdak mah ka dieu. Buka bogo. Eueuh kapan kabogoh na ge terbubur bayah ieu mah, cara ulin bari na ge jeung kabogoh mah. Urang mah anget tuh boga kabogoh ka mana-mana ge sok sorangan. Waktu hari ke bawah mah ayo tuh turun mah. Bingung ke bawah pan. Ayo kan ya. Dagoan atuh. Naik ka dieu. Lumayan aing bantu. Udah, ayo kan ya. Ranger. Itu yang malah dicarekan neng. Menjakan ke dia tuh. Bisa carekan pan, kayak ujung-ujung. Ayo weh, notif SMS. Moal ai teu kapanggiheun mah bari ai kabogoh urang mah wanciknya mah biasana masuk ke etaeun ke neangan suluh. Wah, aing mah kalah hanjakareun ilu ka dia teh kalah dijadikan obat nyamuk. Nah, ieu. Pokona mah jukut sakieu mah boga kebun sahektar mah rapi sapoe ge ku sorangan. Sabari kieu we ieu nyang heuy ah. Enteng narinya perutan jukut. Dak. Uy, nyepak atuh teh. Naon sih eta? Udah pongan kitu bari ngalajukut. Kitu-kitu tuh ditanyakeun kos eueuh tanyakeun deui. Gua heueuh keur nyaprutan jukut. Kumaha aing geus euy bari ngadapang. Beunang karak ge kebon-kebon aing nu pusing sia tuh. Karena sia kayak ada yang kadar ge nanya. Gerak aya cai nginum teh yang nginum ya haus. Aya ya nginum mah. Beuni ieu teh asa rada bau obat semprot Cih, ning heueuh. Oh heueuh. Wadahna kudu kamari aing nyemprot di sawah jadi wadah cai. Lah, saya ligiran saeutik. Lebih semangat gawe. Oh, yuk sama kalau ngeracun aing itu aing gitu mah. Woi dak. Nus, Nginang itu jamak dari yuk itu dina tangkal.
Mau balik mau kudu disamperkeun dok. Bejinahan nih mah. Heeh, mau balik sih. Nah. Udah siki. Nyolok anak irung. Ayo, boleh dah. Acing, Siap nong tukang aing goblok. subuh kayak kena kulung. Naon sih ya? Jeung lalaki. Berijinahan sih nama euy. Mau balik kudu di burak-balik. Kuat. Weh. Cih, ning si Kaslah eta ngala suluh di dieu. Sugan teh lain di dieu atuh meureun uing kapanggihan cikan jeung lalaki. Anjing baru kabogoh aing kalah ulin jeung lalaki. Wah, maneh bebeja ka aing mah cenah ngerjakeun tugas. Lu kalah ulin di dieu jeung lalaki. Lah, Sabar lah, guys. saling tidak lah. Cina itu kan kabur mana neng? Aduh aing pak, mah iya kabur lah neng orang. Medok teuing kapanggihan ku lalakina pangaruh ngajadikeun urang obat nyamuk. Henteu aji eta mongan babaturan hungkul. Waduh ketang lain nu tadi mah selingkuhanna tong katipu ku omongan manis si Riris. Geus lain lah, jadi duakeun pisan ku si Riris. Gandeng dok kan aing kamu kaling. Wah, iya mah geus amuk-amukan ieu mal bener tuh dituturkeun. Ah tuh da sia Mai kalau diadu domba aing mah geus lah aing maek balik cicing lah nuturkeun. Dok teuing Riris mana teh pasea lah geus urang gerek balik we. Iya teh geus lohor nu ngagarucan beres geuning nya. Sampeurkeun ah. Aduh. Anjing. Jam sabaraha ieu panon pedes di luhur kieu? Jam 12 mah kitu. Salapar kieu eta si Huut meri ka mana cara yang nganteran kejo-kejo acan. Boro-boro kejo cai ge eueuh. Aduh. Mana ya? Ya, geus beres kan ieu teh, dilapisan mataru teh. Cina mana sih atuh mau kegendelan satik-tik acanya? Ih, teuing muter-muter capek terus ngagarung nang mau cai atuh sia teh. Ih, dunungan siga kieu ku aing dilalapkeun di dieu geura. Aing ge capek kan tas ngalapara bieu ge. Heueuh poho euy. Jadi bayaran ge nganjuk urang mah. Hah? Anjuk? Ih, aing tingali bebeunangan meni geus lega kieu nyaek di anjuk. Sakunaha rajis deui aing nyak digawe ku di anjuk. Bensin genan pernah aing teu menang anjuk, nya ku siek di anjuk deui mah. Geus lah daek di anjuk ieu aing mah nganterkeun laparan tuh, embe aing geus uwe-uwean hayangeun dahar. Ah, si goblok Huut. Ajis teuing aing pagawean saking capek kieu nyak di anjuk. Aing arepkeun wae dina sawah. Ulah. Goblok sia mah kadunungan teh. Kalah ngalalapeun aing mau dibayar sakalian. Sabar dulu teuing mau dibayar mah kehed. Tah tuluy teh ku sia aing mah capek. Hah. Sugan dan tukang macul teh. Geus puguh teh aing ngalong ka horokan lah. Yal. Aing atuh ngahalangan jalan pisan ieu baturna kliwat lah. Geus lain sabar. Awas awas. Bukan edannya mah teh goblok. Aya naon nya? Gua aing geus suruh bae kliwat lohor. Kalau baraseuh kieu, dah teh. Pisan jalan Cuma lah. ingin we masalah keun. Eta mah urusanna. Hoi, ka dieu nih Mas ya. Dieu. Lain geus. Kucing. Bukan edan sia teh nya hug nama aing bala di sorangan ge kalah ka digejebur. Oh, aing dagoan. Ya mah bisi datang korban sejen. Barolok euy. Korban ning batura. Eta jama kunaon anjing? Sasepak itu. Woi, ka dieu sia teh. Naon eta geroan Aing geus Naon sia gobloknya pak aing? iya naon goblok kehalangan jalan. geus yuk. Cicing udah di jalan kehe. Sabar lah geus. Akan siap lo kehet. Goblok ini sama kalah. Bentuk aing juga. Ah, ieu na aing kudu kumaha wisata ieu Gusti. Loh, eta kada ngaralut kitu aing kudu kumaha wisata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.